perwakilan sadaya alumni kada dihapunten ka papersa guru bersana A sakulawargi kada dihapunten lahir batin tina sadaya rupi kalepatan tina sadaya rupi katalawenuran simguring salaku janten santri salaku janten alumni rumaos pika punggur pika ayeuna nganukur nyusahkeun AA sakulawargi geus pupuh ka punggur mah seueur ngajengkel deui sae diatur bahkan yang sering menguras emosi kubituna mugia AA sadaya sakulawargi tiasa ngapunten ka abdi sadaya salaku alumni pondok pesantren Nurul Hidayah. Wabil khusus saatosna janten alumni abdi sadaya santri anu keng ridona anu janten guruna. Mudah-mudahan ribados wakil di sadayana para alumni nyuhunkeun ridho wabil khusus ka kasepuhan di dieu oge para muallim anu parantos ngawurukan abdi sadayana ngahaturkeun nuhun kana sadaya ilmu anu parantos dibukikeun mudah-mudahan tiasa dimanfaatkeun ku abdi sadayana. زمزم الحادي وما ترنا يا الله ما زمزم الحادي